Pet. Coba ke dia. Pet. 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 Wih, korek-korek tuh, ing. Itu cokot tuh. Barang ngawas apa? Abang kaya. Pipir meren. Jangan main ini. Yun mananya? Di bela ya. Pet. Angel amat. Ya lain bah. Takol kan kena usia banyak kos kieu perang ngoyos. Pas kumatu. Panjang. Siaran. Itu dia. Nyok kanan naon lieur. Ya Fai bah. Hei, ya. Nya nu kieu. Lain nu kitu kopet. Panjang bengkok. Siaran. Lieur amat teh sia. Dahar bae beuki jajan beuki. Lieur kopet nya kanan naon. Ah, iya meren ya. Pet. Ya lain. Tah, nu kieu. Ieu pergi ngoyos. Tangatkeun ieu pergi ngoyos nu kieu. Apa nu ngoyos nya? Oh. Kayak kopet mau ombe nya kaleuweung. Kayak ngoyos anggeus mbe buncir. Jawab ombe na ka ditu, abah tieu nya. Oh. Oh. Pet, main ayo. Mau. Belit gitu. Oh iya. Oh. Ayo. Abah tieu apa? Kopet timbere. Abah bet heula. Pokoknya ini mau dilepas ya. Abang kesawat hilang kayak gitu. Oh. Ditutupan nih pagarnya. Lewat mana? Lewat dia apa lewat itu? Itu. Banget. Ada lewat itu mah. Abang kasih merah motong. Pulang pada mainnya. Urusan embe. Ayo pulang rumah tuh, gua ke yang di sepeda mah. Duh, si preman sawang gitu ya. Gara kemarin jalan si kopet bisa ngelengit. Kaget ya, muriang masalahnya. Woi, beneran sih ya, aing ke markas ya. Lu naon sih ya? Dengan sia, Lu naon sih jeung aing? perkenalan naon sih aing ngetes ulin dan Aisyah. Alaru kemarana ya. Atuh serangan dari ulin ka dieu mah, kudu nyaho poe, kudu nyaho waktu. Atuh si Aisyah malah di mah jam sakieu mah. Emang kemana? Atuh ke sawah ngoyos. Korek keur musim ngoyos. Pasti mena ke sawah keur ngaroyos. Batur sih kemana? Saha? Si Eta, si preman, anu awakna gede. Biasa balik mena, baik lan cenah. Si mah kemana? Mau pulang gitu. Ngantri aing yuk. Kemana? Kali itulah ke sawah katen si Aisyah. Aing teu kapanggih si Aisyah sampai awak aing ngelaleter, ada tentung akan kayak coba ya. Ah, bisa bae saya belum jalan tah. Kita ieu teh meong jeung ku sieun sasageun irung aing. Sembarangan sia aing berang peuting mah dimake daun seur. Kira aku bawa teh meong. Haseum, ambuan ku sia ge. Oh, aja buat teh meong. Bang rasa meong teh hijing di dieu di kelek aing nya. Sia mah tibra beureun HSD singan ku meong. Oh, gitunya. Meong geus di kelek aing. Geus lo ngomong sia mungkin antara aing. Tapi ada Geus hayu, geus tanya ka aing we sia. soalnya jangan ngopi yo, lempang geus loyongan aing. Gampang eta mah. Ayo antara aing kok. Ayo. Siap menjingjing bae aing kos embe. Asli mau lebih kos embe. Ayo, aku arang sia. Woi, siap dak petang-petang pareman aing menjingjing bae. Bebas pareman malah. Bos, saya nyampe di bae nganter nya. Tuh, teh jauh tuh. Si Aisyah diri tuh ke ngoyosnya tuh. Si Didi lurus bae, loba galengan ya. Nyaman galengan. Anjing galengan. Galengan, praku tuh ke galengan. Ya Allah. Dasar banget jalan. Ayo. Udah, aing kos embe bae saya menjingjing. Bos, saya nyampe di bae antar nya. Oh, Mana? naon? Ngopi lah, duit lah. Duit bae lieur dak aing.
Wah, gede amat yo. Ayo kembali na yo. Yo gede amat duit na. Ayo kembalian ayo. Geus belikeun kabeh ku si kaditu kena kopi. Beneran yo. Oh, boleh. Sia jeung teu rumah sa awak geus bobolokot ke ngopi bae. Ih, daripada sia buat jalan. Oh, Dah, itu. gitu. Sinunnya. Oh. Jadi oyos gitu pare. Aduh, bala jasa. Alamat ya kopet. Bakeong gitu lah. Bakeong ya pare. Keong doang. Neng, Kan Kang? lu kemana? Iya nganterin cai ke Abah. Abang nungguin si kopet tuh tadi orang biasa. Mana haus? Iya nak minum mah Kang. Cina jeung abah neng, andaran cai. Ajun ya Abah minum masuk kumaha. Iya tuh. Haus akang geus sarua. Ih, ulah make gelas akang mah. Kieu bae. Neng rek diantar moal ka ditu. Moal lah sing ribut sih ke jeung Abah. Moal. Akang mah nyepas saya bae jeung abah. Ih, baragut ya alhamdulillah ya tahun ieu mah pare aing. Anu soe deui ieu. Pisu. Nong sawah. Kemana ya si aing bisa? Bukan terancai. Oh, apakah esan ya? Bisa sawah. Ya itu mah enak aing tuh. Si Aisyah, pantasan kita nganteran tisuk. Orang ngasih bar kokok, kuprah berem. Ti koro aing mah geus garing yo, orang tangkorok si bahar nya. Jajakan anak aing yo. Nganteran. Nuhunnya cainanya. Hai, sia aja gandung nganteran bae. Aing geus aus tisuk ti koro aing. Itu manehna nu lewat tadi ka dieu. Aing tadi dibere cai. Bener neng lewat dia. Heeh, Bah. Kang geus kira nginum tah sia sate kota. Mumpung geraya aing. Tadi aing geus nginum. Nginum. Geus aus sia. Geus Geus aing atuh nu ieu lah. Nginum. Yakeun atuh. Wih, Sia mah tadi imah. Tadi sawah. Pemodalan sia mah hayang kabikang ongkoh. atuh kumaha anjing kuing di modalan Dia naon? cinta, di itu cinta. Atuh aing kumaha sayang mah. Geus neng Aisyah. baiklah. Ya, bawa. Apa nih Neng. kan itu ulah kalebak tuh. Neng, Mau balik. dilebak. Heeh Kang. Mau adanya neng. Heeh. Ngoyos lah daripada cacahan ning si Em. Ieu pare sia. Olah. Pan gering kieu. Bumi sia nu gering. Oh, harde le pare aing tuh, ku sia. Malah di jajanan atuh buka pare mah. Pare bae bukeong. Si Aisyah ge kuing tadi jajanan montok. Montok ke ku aing di paraban. Lah, mau dengek kuing. Tadi kali itu Em. Atuh lebak ku sia unggal ku di moyosan bae mah. Aing mah pupuk organik. Kuing ieu disarubukan bae kuing. Seker pertama tandur sampai ka kuari geuleuh hasilna. Ulah bae gua jeung si Bahar. Bae lah. Pare baragus ieu menang nyawa bagus. Aing mah ngawas sorangan, pake kebo aing, baru bukti aing. Pada siap pare baragus ge menang batur. Bangga aing mah. Ieu mah hasil ku aing didahar ku aing. Rasa menangna tangguh. Pada siap menang ieu itu menang batur bae. Aing mah rumah sa bae susah. Ngawah menang aing. Aing menang batur. Sia kitu.
Kemana yuk? Disuai pompong. Aing mengaruang be kos radio rombeng. Jelas. Ayo kopet kemana deh? Kita di angel-angel teh. Sampai di bawah entok ada pedung di purit yo. Jangan lah. Bawa entah. Mana ya kopet? Para mah pula apa yang ngon be? Yang kudu kumaha tuh yang buka kahayang beli sepeda mah. Yuk lah kumaha nyambe. 800.000. Yang kudu bae aja kabah aing mah. Yang buka sepeda mah nahan. Ngangon mah ulin beng mah. Pet ya mah. Pet. Hei, Abah mantap. Di angon itu mbe. jangan lah bah, kuaceng. Itu besi to di angon doang. Abah mah. Ulin bae penggunaan kopet mah. Pamelang ting be abah. Abah yang mas anggus ngoyos. Buncir ya mambe. Bawa balik lah. Gua balik yuk. Oh. Yuk kemana tabang lah pet jadi. Tunggu, Oh. tunggu. Nih gua balik. Bah, mbak lagi bikin kena cukut kene, laparan kene aja. Angon Mana? baik itunya. Lu kangen bae. Oh lah. Ya munis murid bawa baliknya. Oh, Tinggal apa tila tuh. oh segala itu balik. Bah, mbak jual baik itunya. Naon sih main jual-jual bae mbe. Orang Mana aja dua? yang beli sepeda. Nih. Iya sepeda jeung naon geus lah. Lu naik sepeda. Kan sepeda abah aya pet. Tahu sepeda zaman kebenen. Atuh sepeda mah neuk zaman kibenen, zaman kuari sarua bae di koet. Capek-capek keneh bae. Mumpung lah ceng mah. Ayo lagi sepeda dong si Usro, bagus. Di bawah nato isin deui. Kudu rumah sapet jelema mah. Ban urang mah jelema susah. Bisa dahar bae geus bersyukur. Geus lah. Logon pet jelema mah. Geus ngangon bebe lah. Geus lah. Aceng mah mbung bedoi. Abahna gitu korut nyaeun. Aing butuh karunya mah kasih ya mau diurusan goy. Tampung tah. Woi, pet. Geus ka ku abah dibelikeun pet. Tambe yo. Woi. Tambe kawan we. Ayo, balik kurang nyaran tang kulakna heula. Ripuh boga anak mah. Boga mbe dua ge kudu bae dijual. Karena susah hirup. Nih tinggal ke mbe cangcang lah cangcang. Cangcang. Beungit ya deh. Ini cangcang ini cangcang. Bago. Tila. Nah, sepeda kos kumaha gitu? Aduh. Jelas ya si Pareman. Aing teker tadi dengan si Aisyah tok panggil-panggil. Dit main geus pegat gocap. Aing padahal mah pantas sih aing apruk-aprukan ka sawah. Menlain demi cinta main kasih Aisyah. Gitu mah tangkolak si Bahar. Kebenaran aing induk nanya yo. Kasih be gunung. Woi, be gunung. Aing nanya yo. Naon sih nanya naon kaing? Si mang si Aisyah tok. Kamanggih. Kena ka sawah dituduhkeun ku si Pareman. Yo nih anjing, nanyakeun calon pamajikan aing ka aing. Sia u kapok-kapok nanyakeun calon pamajikan aing ka aing. Tuh wajar lah aing demi cinta. Siapa boga hubungan aing si Aisyah? Atuh aing mah cinta ka si Aisyah. Cinta yang dioyos teh beungeut sia. Sia lah mau bae aing ngomong. Mungkin mah beungeut aing meureun sawah balong ku sineuk doyos. Atuh eta beungeut sia jeung kos kitu bala jasa. Coba aing nginjem sisir tah. Sini aing jam sisir aing. Mun semua dia nginjem. Buksinya bisa disisiran. Kelampet. Tadi sia, buk sia disisiran. Huntu tah sisiran. Mana buriji? Ai sia, muntung-huntu aing gondrong mun sisiran. Eta gondrong huntu sia. Kos kitu jeung mana buriji. Aing geus sia tah nu sisiran. Saya balah.
Yang tangkulak jual lembe yuk. Hah? Asia tah. Banget jeung huntu sarwana buriji. Pet balik. Aing apes kapanggih si Bahar. Si Aisyah tak panggih-panggih. Brengsek si preman. Sarua be ieu mah aing diamprokeun jeung si Bahar. Duit mah geus pegat gocap. Kapanggih si Aisyah itu anu aya huntu aing sisiran. Aing dengan si preman lah. Mau ngarti aing cokoti ku duit aing. Gimana jeung Pet tangkulakna Pet? Ayo orang siaran lah. Bah. Tadi ke? Non. Yo, kos kieu pedah mah tuh. Yang usro. Bagus. Siap Pet. Yang sampai ada nu mahal-mahal bayi minyak beli ku urang. Cekan ya. Weh, belum mentekan bae sia. Keren deh. Keren. Minyak beli ku urang mah. Turun. Lecet naon sepeda batur. Yo, bawa yo. Abah ge hayang Pet. Sepeda nu kieu mah. Apa betul pantas tinggal sekolot. Panas toh? Tok. Urang aku teh pantas. Kayak sina kumis gitu. Kumis tinggal bulu irung ge, pala pantai ini. Tapi mah Pet, sepeda Pet. Naon ka jumplang kos nu abah nagal ade deui. Coba jajang. Pan, tu bisa lempang Pet. Wes, udah turun lah. Urang yang tangkulak ayo. Pedeng Pet. Naon ieu sepeda Pet? Mantep toh Pet. Goreng lah. Itu dek lempangnya. Rem lagi dipencet. Ini saya Pet. Usro. Oh, Gimana teh budakna? gendut. Lu sabek lah. Abah apa acing yuk. Anu hayang sepeda. Itu lah. Yang tangkulak mah. Geus sarua ka hayang mah gede Pet. Duit mah beda gua. Eta tangkulak. Duh, bingung ya diberi duit 50.000 ku si Ronald. Dibelikin kopi yang mau beak ya 2 ember gitu. Si preman bae yo. Yang biasa ngopi join aja si preman. Tangguan lah dia si ayam yang lewat. Keren amat tatu aing yuk. Mal eleh keren ayeuna jeung Habib yuk. Oh ya nasib. Woi, preman. Woi, udah. Mana bae Sia nu ka mana bae? Kemarin nyaran sia. Woi, dia Mana yang diuk? gajinya diuk. Sia ka mana bae? Sorry Bib. Terus ka mana bae, Mang? Yang tato aing. Boleh. Tato naon? Tahu. Ih, lauk. Mana dagingnya yang tulangnya doang? Ya kan gua aing. Pira aku kuat dihakan. Tuh. Ini di mana di sia? Di jadi tuh. Gambar naon dia bulat? Oh, Atuh naga lah. kok naga bulat sih? Siapa teu gaul Bib? Bantu gaul. Teu gaul sama. Tuh kayaknya megar ya. Sia lo paling cepet megar ya jadi naga. Sering hasna sih dan pen bohamnya. Cepet megar. Panas meureun. Moal. Sembarangan sih ya. Aing nyen tato ke sih ge. Utang ngisi aing. Kiraku. Atuh lah. Oh, geus lah. Rapi ya tato nya. Tapi bang senangnya jeung sia nya. Wih, keren pokoknya ieu gambar naga ya nya. Iyalah. Sering-sering has di handphone bohamnya. Kayak megar teh jadi naga. Oke. Aing buka duit yo, nang si Ronald. Kalau orang ngopi lah. Tuh, ini biar duit ku si Ronald tuh gocap. Kira eta. Tuh tadi, ayo. Ayo. Udah di ngopi nak, di mah kurang enak. Oke. Ngopi, orang ngopi. Ayo ngopi. Woi, kadang. Harus yang ngerokok aing, ngerek duit deh. Lok bener sih naduhkeun aing. Cok bener Enak, kumaha? enak. Aing teh apruk-aprukan di sawah. Emang tuh kepanggil sih jeung Aisyah. Lah, sia malah naduhkeun si Aisyah. Anu aing ngaprokeun aing si Bahar daripada sisiran huntu aing. Wajar lah, untuk sisiran. Atuh untuk Beri gitu. gondrong-gondrongnya. Oh. Aja sih hayang korek kumaha. Geus bade eta duit aing. Nugi cokot di duit saya yo. Cokot teh kuing lah aing carana kitu mah aing kecewa ka sia. Borok Aing teu sikut puas sia. lah. Dicokoti borok sikut sia. Naon cokotin naon. Bib urang mah ngopi Bib. Geus bade duit teh kuing diganti deh. Oh, bikin Bade bikin. Bikin yuk. Oh, ganti nih mentenya. Urang mah ngopi urang. Abdi geus bade eta duitna bade yo. Tuh ok lah dibikin dia mah. Geus bade yo. Kuing dibade yo. Mana atuh gantina? Geus geus nampaduan. Ih tampang keren. Duit logaman.
Tapi tenanan sih, yang penting orang ngopi ya. Saya yakin jasa, si Aisyah bogon ka sia. Yakin lah. Si mah tanya raho sih ka aing. Yakin di mana bogon itu geus logaman? Oh, iya. Kita masa saya parkir aing tadi. Oh gitu. Si mah tanya rahun jeung ka aing. Nah, pulang emang sia. Aing mau di lembur aing pada ngarebutkeun obatan bolimus. Mana amis mana seungit. Percaya aing mah. Percaya aing. Ya, mah buktina sia kalau Ih, buktina mana? si aing nggak buktina. Oh, mana? Yo, Mana keluarga? daftar cewek anu yang ditolak. Yo, dulu ku sia yo. Nah, dia coba nyeluk. Eta karak anu yang diinget doang eta. Babib baca bib, cengceng. Coba yang bacanya. Nama daftar cewek yang pernah gua tolak. Lucu sia, lucu aneh. Baca, Oh, baca bib. Nama Ridi saya tabib. Hiji Nita, 2 Sera, 3 Inong, 4 Jam City, 5 Niong, 6 Runta. Pengejar runta. Mantan lu lucu sih arana. Mbak, 7 Marwah, Marwah. 6 Hindun. Itu Lalu lucu. amat karena yuk. 9 Manel, 10 Anom, 11 Gesia, 12 Mel. Lu cara sih. Lalu lucu ya mah. Iya karak inget ku aing doang ya ditulis Ayo kieu. kayaknya bib, coba baca bib terus. 13 Muna. Munafik sih nya. 14 Repa. Repa, Oh, mulai yuk. bagus ya, Repa Bagus dong Repa yo. yuk. Coba 15 Marwah. 16 Iti. Ih, aduh sia mah. Sia, Ya. arang-arang mantan sia lu lucu amat. Iya nu karak diinget gong koing. Pokoknya main nu teu bisa mokeun aing hiji doang. Saha? Si Repa. Si Repa? Si Repa ngabung-ngabung aing sampai ka meulit ka suku aing. Non, areuy batur, buat murid ke suku sia. Ditolak lah ku aing. Sia nu ditolak, apa sia nu nolak? Aing nu nolak. Ieu ku tadi dibaca daftarna. Oh sih. Ya menang sia doang bro, nulis. Ai sia man ngomong sembarangan wae. Ya mau ngaran-ngaran kos maklot aing mah. Aran baheula nya. Oh. Aran baheula ieu mah. Pokoknya mah sia mah nyawa hayang nyok ka si Repa mah. Budakna parigel, jangkung, putih, Das. Ah, tiang listrik itu. yang listrik siapa ngomong sembarangan bae. Preman. Bis lah aing hararana aing ngobrol jeung Prakaja mah. Istri ke mana kore? Kemana? Balik lah. Oh, kedeng kelang. Nah, ayo cabut. Orang ngopi lah. Iya manusia sageun kaya irung aing. Tai meong, mana bau ambarangan kos kieu. Dasar para kaum jomblo.